bisa terus ngajakan ke kelas dan sih pacar bangun akhirnya arulah merentahkan ke kalian ke mengerjakan tugas arulah kerisikan tugas padanya ayo atuh kalian tak kerjakan tugas arulah tinggal di sana ngomong nak kamu disukan arulah tapi kan dicarikan ku padanin mana terusan dengan arulah dapet balikan sepatu orang guru kali lama nih terakhir kita nyari ke sepatu hukum bisa tuh sih Sampurasun. Kumpulkan tugas anu Bapak parentakeun kamari. iya pak Rasya, Tania, develop, hadiah ayeuna. maunya ada di kalau ke bapak ini ada nanya mana tugas ikan guys tapi lama tugas namun itu kan harus berkali setiap sih kenapa sih kumpulkan ke bapak ada nanya pak Sok we ayeuna mah ka hareup heula. mohon pak ada nanya pak Tadi aranjeun geus tugasna, atos pak tapi di dia eueuh geuning bukuna. dah atos saya bapak atos tadi dikumpulkan sarang buku novel ya pak Sok kentraan atuh si Kalina. mohon pak kadang-kadangnya pak kalian si bapak burung kan panglila nah kayak naon ya pak Bener teh Kalin. Rasya, Tania jeung develop kumpulkeun buku tulisna. benar pak Tapi eueuh geuning di dia. Ulah ngabohong ka Bapak. tapi Jujur kan lah. nggak bohong pak Tapi mana geuning eueuh bukuna di dia. Tuna mah aya, tuna aya mah. mana bukunya kan mesti ketugas kemarin tadi titip ke novelin bukan baru saya ya kemana pun kurang Atos-atos lah ribut. Bapak tanya nyaho minggu hareup tugasna kudu geus diberes. Mun can beres keneh, aranjeun tong abus ka pelajaran Bapak. mohon pak mohon pak babaturan aduh sigana dibully aduh wabi di telepon heula rumah sakit aja teh Wilujeng sonten pamirsa seputar info balik deui di sela kegiatan Anjeun abdi Fiora Nur bakal masihkeun warta-warta sonten ieu. Pamirsa kasus kuing ayeuna kajadian di SMA 3 Nusantara. Sapertos video anu beredar dina media sosial anu lumangsung di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 108. Korban bullying ieu murid kelas 2 SMA anu jadi korban bullying ku 3 babaturan sakelasna. Korban sampai mehna dititah ngerjakeun tugasna tapi korban henteu nuturkeun 3 marentah babaturanna.
Sabab anjeunna oge keur ngerjakeun tugasna sorangan nepi ka hak ahima kalaku ngarasa dihina ku korban di hareupeun babaturanna sarta ngarasa dendam karena kalakuan korban nepi ka ahima. Ka akhirna inisial korban F dibully di tunggangan sekolah sarta langsung dilarikan ke rumah sakit. Aya bukti videona tina saksi nu ningali. Kurang sambung ka rerencangan kurang dari Indra. Wilujeng Sultan pamirsa abdi dan Nida ayeuna tos sarang Melza salaku saksi kumaha panoran kejadianna. Pas abdi keur nungguan dijemput, abdi ngadenge aya sora ngajerit ka nyanyerian. Kitu abdi tingali aya 3 jalmi anu keur ngariungkeun hiji jalmi. Kitu abdi video ngarah bisa jadi bukti. Matur nuwun kanggo konfirmasina. Pamirsa mun sakitu